Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, 5 warta nu parantos dugi ka kameja redaksi Bandung TV. Sejak kasanggakeun dina pidangan warta ku basa Sunda Tanggara Pasundan. Edisi Senin kaping 8 Februari 2023 simkuring pun denah Mustika Gumilang. Nu baris ngadugikeun warta salengkepna. Mangpuluh mahasiswa anu kabengket dina Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kabupaten Bandung kamari ngajorak gedung Kapolda Jabar dina unjuk rasana. Eta para mahasiswa teh kungsi parea-area ngomong jeung polisi. Eta nu daremo teh ngagegekan buruan Polda Jabar. Dina orasina anu arunjuk rasa ngadongsok sangkan Polda bisa sagancangna ngarengsekeun kasus korupsi bantuan sosial atawa bansos Kabupaten Bandung. Lantaran dina erongnana dana APBD Kabupaten Bandung tahun 2005 ka 2006 nu nitih 3 miliar teh geus dikorupsi. Eta unjuk rasa fungsi dieureunkeun ku polisi lantaran eta mahasiswa teh arasup ka buruan gedung Polda Jabar. Basa para mahasiswa rek nuluykeun deui orasina, pihak polisi langsung ngeureunkeun eta unjuk rasa. Polisi boga angkeuhan yen eta unjuk rasa teh dilakon di lingkungan kerja tur ngaganggu karyawan anu keur digarawe. Lianti eta aparat ge meureudik sangkan mahasiswa asup ka gedung. Pikeun nepikeun orasina langsung ka Kapolda. Tapi eta anu unjuk rasa teh keukeuh hayang ngalakonan orasina di buruan. Antukna mah eta polisi teh langsung nyokot mikrofon nu dipake ku mahasiswa. Nya tidinya antara nu arunjuk rasa jeung polisi teh jadi saheng silih herangan. Polisi G kungsi ngancam saupama nu arunjuk rasa teu daek asup nepungan Kapolda, unjuk rasa baris dibubarkeun. Antuk nama eta anu arunjuk rasa teh daek asup ka gedung pikeun nepikeun pangdongsokna. Pamirsa Tanggara Pasundan dinten ieu urang cikapen dugi ka dieu aya saur ti sepuh urang dinu kiwari ngancik nu bihari. Seja ayeuna sampeureun jaga mugia janten nyepaneun kanggo urang sadaya ngawakilan nu ngokolakeun Tanggara Pasundan. Simkuring pundena Mustika Gumilang seja amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hirup Sunda.